oh sih. Yang modal ya. Nggak untas we lah. Tadi kebun orang esara naon Buru geus teh keluar menihara resi. Wah, iya mah pot apa sih kon? Hacker naon maneh teh di dinya? Kalamang tong ganggu. Kagok ieu sidik deui. Hari maneh pan itu WC di tukang aya. Aduh, nyaan maneh mah dikalakeun di dinya bon urang ternodai. Mang ieu waduk sing jadi berak jeung kebun emang. Berak-berak naon ieu maneh? Lain emang nu sok make berak jelema teh. Dedengan teh teh. Berak kaboja ieu maneh. Gitik cek aing. Asa ieu bersihan tempatna. Naon mah teh dipang bersihankeun mah. Tulis tunjung jelema teh. Wah, ieu. Nyeun kasur loba kapas panen Wah, cing garantung kitu. panen nyeun kasur ieu mah. Wah, si Isal Kenaon di dinya si Isal Sampeurkeun ah. Wah, jelema eta datang deui. Musingkeun datang oge. Rek naon ka dieu? Ngebeleng-beleng ge. Sal, kenaon Sal? Iya, katampona keur naon? Ngerihan kapas keur kasur. Nah, di dieu. Tuh, cek aing oge. Semua baleg. Nya di dieu tinggal tangkal lagi di dieu atuh. Yeuh, Mang. Kasir mah di Alfa atau di Grosir. Keur kasur sia teh, keur kasur. Mang, cing inget, di kebon mah aya nu meuli. Ngomong teh asal engap. Mang, mending dibawa urang. Aya lowongan. Jadi kasir, pada di dieu sok. Iya mah. Ku aing diwawalkeun geura. Kolam urang 10 kotak. Lele, jair, PPT segala aya pokona mah. Jeung itu tuh sawah 5 kotak. Kurang kumaha deui urang. Saung genteng ku emas. Ini endah kitu. Wah, aya urang Beunghar si eta hebat. Semperkeun ah. Yeuh, caranya Pak. Saudara terbaik yeuh. Bau siang, barang tadi pun anger we yang ampun aing. Dari maneh keur naon nyuh di dinya? Maneh si teh kehead di lemak kercicing, main semek wae nulus tunyung sia. Rek sarewa di kamar. Balagu sia. Da, ari pepelakan ge si Cebor can. Geus tuh mun tempo atuh. Cebor heula atuh bisi pae. Geus itu. Lumayan lah, urang mah itu Cebor da urang mah bager. Montong sia teh geus mun dicebor imah atuh hayang banjir sawah urang ke geura. Cek Cebor ayeuna isukan mah da hujan. Kunjung atuh lah kumaha maneh lah. Kalieur sia mah. Ka mana imah nih? Rek nyebor sawah, mana yang dititah gitu? Ulah sia teh yang dikumaha ku aing. Wah, teu aing semangat Rek keberuan martabak mah. Lah sekalian tah cebor cing loba sekalian kenyot teh cairna. Jelema teh aya-aya wae. Henteu na korupsi. Gelo loba. Ah, beneran kieu jadi lemah bader mah. Naonan jadi lemah bager.
Si Rapli geus tah baing teh geus di podolan tah kebona. Si Uda geus tah di jailan ku aing lieur. Si Uda si Isal geus sarua. Tah kari hiji dieu aing ngarian. Tingali kebon aing arulus kitu kat hararejo kitu. Tuh si Ius euy. Kebona kot darah diki euy hararejo. Kurang daun out sia. Itu jelema kunaon jorilitan kitu. Kala asa wow itu jelema teh euy. Jelema bantang ul teh ya. Nya cek aing ge tau kebon aing. Terus tunyung sia heureuy teh ka malinaan sia teh. Mani mah ka dieu Yus. Yang ngajai teh maneh. Ngojai mah ku aing diberik sia kadubayo oge. Poro ditungguan di dieu rek sabaraha ronde jeung urang. Kamari ge loba bayawak di dinya yang dihakan maneh. Aing ge bayawak mah ka dieu jak gapleh. Kitu naon deui. Kene bangon. Kenah oge euy jadi babader mah. Kapas geus diolah jadi bantal jadi kasur. Ayeuna tinggal neangan lauk. Keur dahar ke penting museup heula kalebak sugan aya na. Tah di dieu euy museup sugan aya na. Sugan ayaan di dieu. Gabus, sok ka Daryo lah. Jir sangutan euy. Jir. Alah, teh si Isal tatangengan ka aing ngarian jadi ah. Jelema teh. Jadi keur nyangur, usuk aing jauh. Lulus tunyung ieu mah jelema teh ku aing diberi. Genah gitu si Isa gajleng sih kada euy. Loh jelema teh. Bebenangan bieu. Esot deui. Jujur di menang nginyeum aing ti Mang Jajat. Kudu gantian. Geus dahar mah ngeunahna teh ka barudak weh kieu mah sok main bola. Oi. Keur naon maneh? Weh ka dieu. Nih kunaon ulang-ulang kitu? Lulus tunyung. Apal teh jelema budak nu tadi? Keur nguseup nya, keur nguseup. Nyangut ting saya sangutan yeuh nya, keur peuting aing dahar. Disepak eta mah lulus tunyung aing ketika nyuksuk kana leutak. Budak anu mana? Eta lah pokona mah panonna sipit juga cucurut tah ting keturunan Cina gitu. Geuleuh aing. Tah eta maneh. Budak eta tadi ge kebon urang diacak-acak. Eta pokona mah ayeuna mah orang kerja sama lah tewak gitu. Urang di kita beheungna. Tunyung budak eta mah. Ayo Eta calana benerkeun sana banci. gitu ning hirupna teh naon hotelan batur. Heuh terus tunyung udah eta diamekeun aing kebon aing Di mana Jang? Kita tinggal beuteung kunaon emang urang ieu keur ngawangkongkeun jelema nu bader teh ya. Tingali bola. Cek aing teh reuneuh. Biasana mah wayah kieu sok main bola. Oh, main bola. Tuh main mana ngajak main bola wayah kieu. Ngobrolkeun jelema nu banteng gol teh anu sipit ning sok bader. Eta tah jelema eta tah kebon aing ge diaut-aut. Sarua kamari ke kebon orang di podolan. Wah, eta mah parah. Lain aya WC di tukang teh? Heuh aya geus dibajaan ke core di dinya. Eta jelema nya cegana mah lambungna eta teh tilu. Jadi UKR. Apa maning geus mau bola eta. Ayo ayeuna mah urang main bola. Beres sila lapang biasana mah barudak we kitu sok main bola. Anjing jagoan. Bola saha eta teh?
Oh itu benang. Ayo ka dieu urang main bola, urang geus nyieun gawang anu timbulan bola. Aja. Ayo, edan. Rek edan sih. Mana yang meni baeudan tah? Udah kermanen bola euy. Sampurkeun ah. Itu tuh jelema teh tuh. Wah, itu. Ayo beri. Ayo geuning saha budak pi omong. Ngejemurkeun ayo, ngejemurkeun. Geuning saha. Parangkan kamu ayo. Siap mampus. Hadiah bro. Hadiah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Selamat menontonnya ke aralanjeun ya video terbaru abdi kamari mah filmnya. Adah, tali pukenya lur Cepet oke geng ya capek satu cantu. Tong hilapnya subscribe nya channel ieu supaya orang ngeras semangat nyeun video-video deui nya euy. Ieu keur hiburan nya anak-anak muda Cililin. Leuwih Nutug Kabupaten dijelaskeun ciga menang umroh. Iya nya berita terbaru. Berita terbaru iya nu sok ditopeng wae teh. Tah. Namina Yusuf Hidayat nya eta sok ditopeng nu sok disesarung ciga bangsat. Tah ieu. Tidak siap. Caranya tong hilap klik, komen jeung subscribe jeung bagikeun channel ieu nya. Badig. Adak loncengna warungkeun teng-teng gitu nya. Tadi dia tah teng-teng nya. Biasa Facebook nama geus nya dingke dicantumkeun di dinya yo. Sakitu wae. Saksikeun deui video selanjutnya ti abdi nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh maneh ieu melenung teh ku jelema eta teh dicolok. Lain dicolok. Oh dicolok. Tah eta ieu maneh. Lu